kawan cinu kesreprepan dedeh teuing ujung budak layu nu ngagayung dedeh teuing dulu gelis di janari asik nangis aya Mas Leo cenah ojo Oca lambangna cinta cicoca kedaling rasa nanging umat sing emut kana wiwitan salira kembang harapan
nuhun Mang Ajat. Dina wengi ieu urang tiasa tepung lawung pabrok johok di sareng pamirsa SMTV. Sakumaha biasa. Sakumaha biasa dina malam Jumaah, dinten Kemis malam Jumaah sok aya program calung SMTV. Begitu nak. Ieu teh dina Raraga ngamumule seni tradisi khususna calung ya. Laras. Dah jangan kieu sate acana beureun urang neraskeun hiburan, urang sanduk-sanduk heula. Cek. Bade pidato. Cek. Satu. Sanakan Pembukaan. pembukaan pidato heula sok pidato. Pan biasana sok make. yang meureun cek bahasa Sunda mah lah ulah lagi teuing sok ngecebrek heula maneh. Naon make lain kecebrek atuh. Pan biasana sok make host heula, MC. Host. Pan kumargi urang mah calung host ieu cenah kadang host deui. Host. Kumano? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi. Ya, lamun eta Kada- pidato urang kudu cici. Saya cari cing gitu. Kadang wargi sadaya. Urang disiplin urang. Tah bener kudu disiplin. Disiplin era pokona. Sakumaha biasa pangintennya urang dina Yang ngahargaan urang teh batur Urang ngecebrek dina- pira kurang ngecebrek mah. Dengekeun ukir pidato. Bising aya naon. Ya mau Urang- romong we cari cing. urang dina wengi ieu teh dina Raraga ngalestarikeun seni tradisi. Tuh, pan cek di seni tradisi, terutama calung, kudu dipikaresep ku barudak ngora itu. Dengekeun nu pidato. Atuh ku kituna urang sadayana, Tuh, urang ya. sami-sami Pan bieu ge tah ku kituna cenah kanyut aki panghipuna gitu. ai maneh rek pidato rek ngomong. Cicing, waktu cicing. Rek pidato rek ngomong. Ayo mah. Lamun batur keur ngomong cicing. Lamun keur ngomong cicing. Cicing maneh. Jadi pidato teh saurang lamun Teh urang ayeuna pidato. Terus ke giliran maneh pidato sok kareup. Ujang pidato sok kareup. Sok mangga teraskeun. Urang heula. Teh keng punungan. Palawargi sadayana hapunten. Kereta teh urang mah kudu cicing. Urang kudu disiplin, Tah, kudu kuhal. benar disiplin. Cicing ulah cicing ngecebrek kitu kan. Kudu disiplin. Ya. Muhun. Tah. Tah kitu sok ada ngeunah ada cicing mah. Nah. Sanes kitu. Iya, bener. Atuh Atuh, Pak. rupa oke, naon oke. Da saya teh mah ngecebrek wae. Teu beunang. Teu beunang dicarek. Mangga sok lajengkeun. Tah aku kituna ieu lamun naon-naon oke. Teh. Menawan sauluan. Urang kerek pidato maneh cicing. Ieu mah batur pidato maneh ngecebrek. Oh, pisan kesopanan, hargaan atuh. Tah, dengekeun si ieu. Hargaan. Hargaan urang. Ari ka batur cicing siang ngecebrek wae. Dasar samit. Lamun urang keur pidato, heuk tarempokeun, lain ngararomong belegu. Tarempokeun ku maneh. Tarempok. Nyaho. Oh gitu. Benar. Jadi kita mah harus melihat. Nah, lamun Yang urang lagi pidato. Kalau saya lagi pidato, kamu melihat, ya, jangan ikut ngomong, melihat saja. Oke, satu melihat, dua dengein. dengein. Sok. Para hadirin, Tarempokeun. anu kusim kuring dipehormat. Sim kuring atas nami ieu pimpinan seni calung. Liatin sambil dengein ya. Ku ai mana nempokeun naon si teh deket-deket teh. Kan kudu ditempokeun. Apa nempokeun nu pidato sambil ngadengin. Ieu mah sarua jeung ngaledek ieu mah, ngaledek. Ah, ini kumaha tuh? Ya, lamun batur keur pidato teh lain, babaturan keur pidato lain ditarempokeun siga nu jarudas. Jarungjungkeun. Oh, jung-jung. Jungjungkeun lamun batur keur pidato teh atawa dorong ku urang supaya semangat pidatona. Bener Jang, kumaha enak rek memperingati 17 Agustus. Kudu semangat. Semangat saling dukung mendukung. Jadi dorong mendorong. Baiklah hadirin yang berbahagia. Dina wengi ieu urang sami-sami nyaksikeun urang sadayana Sim kuring di atas kami RW 03 atuh sejajar. Atuh ku kituna pribado. ai maneh lain didorong kitu ieu pidato. Aduh ai maneh teu ngarti-ngartinya. Ai pidato saurang-saurang belegu. Saurang-saurang merejang. Sok atuh anu ngecebrek heula nyalira. Heeh, saurang-saurang. Sok. Para wargi sadayana.
sim kuring atas nami Punten we, sakna. pimpinan iya pimpinan seni calung Amor Group sejak giring hari-hari kanggo wargi-wargi sadaya pamirsa mangga SMTV anu nuju manco dina TV-na sewang-sewangan mudah-mudahan urang tiasa kahibur tiasa naon etak mangga sok kelas saat acan kulem sonten-sonten badannya ieu tapi ngalamun badannya urang gutina ngajar gua ampun Gusti Gus lamun di dinya rek sarua rek naon ngilu ulu biung dina masalah pidato geus gotong royong pidatona we Sok. sorangan heula sok. sok pernah pidato bisa sorangan Aing mah rekun. Bener aya mah cing. Geus saya pidato. Para sadar sadai. Naon? Simkur sate acner ihib. Lang tipai bajengir ijka beheul. bahasa naon ai mana Bahasa planet aing mah. kudu ngarti sarerea ieu teh di Sumedang saya lain di planet Cuk we eta bahasa pidato mah nu kitu jadi jempe moal aya nu cekcok. Ngarti tapi teu ngarti urang hartikeun. naon artina Para sadar sadai. Para saderek sadayana. Simkur. Simkuring. Sate acner ihib, sate acan raskeun hiburan, lang tipai. Naon? Langkung tipayun baji gabheul bade ngiring ijab kabuhulan heula. oh ya hese eta mah kudu make penerjemah Hah? kudu make penerjemah Tah, jang dina TV tingali lamun aya berita. Kan jelema teh teu normal kabeh. Aya nu teu tiasa nyarios, aya nu teu tiasa ningal, aya nu teu ngadangu, tah sok aya nu bahasa kikian. Oh, bahasa isyarat. pakai isyarat Salaman selamat malam, beureun ieu. oh heeh Anu ngomongna, sok maneh pidato jang anu pepetana sa. si ujang Kumaha? sok Ngomongna bahasa Indonesia bahasa Sunda. bahasa Sunda we Bahasa Indonesia. sok bahasa We Indonesia ngarti sadaya. sok. Ieu teh SMTV teh geus nyebar ka mana-mana oh benar Bekasi, Purwakarta, Karawang, keluar dari kalian kan itu. eces Jadi aya pisan. bahasa, eces pisan. Mana anu ngayegeunana sorti bapak-bapak kumaha, ibu-ibu kumaha. Tah itu nu pidatona, mana anu ngaterjemahanana ke bahasa isyaratna, bahasa bapak-bapak kumaha, bapak-bapak. Kowe ngomongna ieu isyarat teh. Sok buru. sok Mana urang nuna urang Ini tah. iya Gotong royong. Oh, anu kieu Gotong lain bahasa royong. isyarat atuh nu kieu mah. Sok. wah ya kurang lah cekelan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. benar Bapak-bapak, ini bapak-bapak sebentuk kieu kan bapak-bapak mah. nah mana saya pakai kieu nya kan bae kieu ge sarua wae oh bapak-bapak mah mere ibu-ibu narima gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, simkuring atas nami ti rorongan. Duh, punten seurengit. Ni seurengit teh di SMTV mah obat nyamuk geura. pada ke sawah Simkuring satacan rasuan ieu berde atuh sakedik ieu reungit ngaganggu wae. loba pisan Kitu mah. nanti simkuring sakali. Ini eta reungit deui wae. Setet tarik-tarik. Deh. Naon? Oh, para pemirsa SMTV yang saya hormati, sementara ada berita yang mengejutkan telah terjadi yaitu pembunuhan dengan cara massal secara ditembak dengan tegas, ditembak di kieu. Sementara ada seorang pemuda yang sedang mabuk karena mau kabur, ditembak. Dibunuh, aduh, dikunci teman. Sekali lagi ada salah seorang pemuda yang sedang ngaco karena kesel jadi dibunuh. Dikunci. Sementara setelah dibunuh ada lagi yaitu seorang laki-laki yang ODGJ telah memperkosa Jurik. Biar aku memperkosa. Wah, memperkosa gimana? Ayo bantu balik ya. Bocah. Ya, ulah loba heula sebar ke mending urang nyanyi ya. Lain. Pokoknya Nyanyi, kieu nyanyi. hang nomeureun. Ieu teh da urang mah disebut teh naon?
Tadi teh geuning jang Dana Talang. Dana Talang. Dana Talang pan kedahna teh Jatinangor. Kumargi Jatinangor aya halangan beten. Mohon. Wayahna we Dana Talangan uing biar rek indit kanu motor euy. Ket keborang digas aing motor kelo teh di. Naon? Bang ceklek. Setoran. Ari rem teh pelebah cirindi. Kidit. Aing buat kati bobotna. Naon? Motor. Labuh. Heeh. Diguling. Papan motorna setoran. Lain sok calung ya. Iya. Lain urang teh pan ngamumule calung. Ngamumule calung Kang Nanu. Bener. Supaya calung tiasa ngungklung deui. Pan ayeuna teh aya paguyuban calung. Aya. Ari paguyuban calung teh Wadah. Seniman Wadah. calung Sasumedang. Sa Sumedang. Lain mangajat. Kela kade aing ningali calungin asa kawas. Watir. Aduh aing watir. Sin, Ya, Agung. kasebutna we Dana Talang mah kieu nurutan soneta lamun gitar mah teh. Nges, kayak urang men tadi ka komandan. Aing watir kok nu ieu pisuluheun. Engke aya ya ti Pakuwu eta teh. Oh, Pasumsum. Pokok desa Oh, Licin. paku pasum-sum pernah, paku galudra. Tigaluda oge ti Paku Bei. Sugan ti Licin Paku Bei. sugan. Sain nu bade ngahaleuangna. Keheula tenta aing ngahaleuang mah gampil. Urang nyalung teh supados calung ngungklung deui, sok urang mumule. Rek kusade urang pemain calung. Resep we geus Jadi di dieu kalolot. bener. Enak teh mau ojang meureun urang teh berjuang. Masalah ngamu seni calung. Itu sarojeng berjuang. Jadi ieu teh urang teh kudu kreativitas. kreativitas urang. carana Salang. Urang pan geus karolot. heeh. Mun geus karolot baru malah aya nu nulikeun lamun urang teu boga generasi penerus. Tapi dari uing mah keukeuh sekolot kieu mempertahankan mempertahankan naon ai? mempertahankan kemiskinan. Mata Kumaha Kang Nanu kumaha? Pakai mempertahankan mimpi batur mempertahankan kekayaan. Dari Kalau ngaran, dari eueuh calung ge kieu we geus aya. Kela Nanu naon tadi teh? Lamun urang niat rek kamu mulai seni tradisi, urang kudu boga generasi penerus. Ya bener. Kumaha carana urang boga generasi penerus? Sok ajarkeun ka barudak ora. Ngan di dieu barudak ngolah. Sok, naon deui? salah harti kan. Eta kadang-kadang wah gengsi, cenah gengsi. eta urang kadang-kadang barudak ora teu rada sepen cenah naon gengsi seni tradisi seni baheula. Urang kolaborasikeun. Jeung naon nu dipikaresep ku barudak ayeuna. Kira-kira nya. Hijikeun sok make calung. Mata Kang Nanu abdi nyanak dia ti SD kelas genap ku abdi di Mohon. Canak itu tuh. Oh, benar. Eta SD kelas genap. Alhamdulillah gedenya aya SD kelas Generasi. genep ngiringan. Dia teh upami disebut mah minimalis. Minimalis. Heeh bener. Aduh. Bener mah teh olok kusen. Nu minimalis mah mahal sia teh. Ratusan juta bangsa ya oke. Minimalis mah mahal. Oh, bener mahal. Oh lain. Di mana oge pantona teh kusena teh para naik. Heeh. Teu kudu jagung-jagung teu olok kai. Heeh, teu olok kai. Asip we. Jadi kieu mana mah cek cohakeun Ya, mau ya, ujang Nanu, urang teh urang berjuang sangkakeun, nya. Urang Berjuang sakeun dina lagu seni. salajengna Heeh. Kang Odang Riben. Kang Odang di band. Ye, Kang Dia Odang. teh salah sawios pakar oge mojang ti Cimalaka Yo ya ti teh. Cimalaka. Yo orang Cimalaka hungkul. Aya itu Kang Leo. Kang Leo mana? Kang Leo ngacapi Kang Leo. Oke ah. Aya Kang Leo oge. Kang Odang, Iya. kenal Lagu kenal naon? Kang Odang. Lagu Bulan naon? aya dago pakar saureuh. Yo dago Iya. pakar. Anu kenang sa anu kenang. Kang Didin pun anak. Iya. Alhamdulillah. Aduh. Iya. Sangakeun kasadayana para penonton SMTV wabil khusus Desa Madalaherang. Iya. Kamu PR tadi di ayahnya. Seah. Hei. Tresna mekar iya tidak kepakar meget paget janji bakal sauyunan tepung rampung jajantung rejeng jajantung awar jadi hiji ngarutuy dira buah gaung ricit namanu
seorna angin Oh, kobat. belit asih ngahariri oyak nadahang gusikeun rema panangan silih cepet lempang mapai kaendahan dagok bakar dekat kapangantenan dagok bakar beket baget naik metang cek beja cenah cek beja dagok bakar garekahan cek beja cenah cek beja dagok bakar gantingan kuring waksa kahaja areng belakang sugan angin dewengkeun nepikeun sora mambejakeun kaguhan nu basa eta Hey, hey, obat nih, tresna mekar ieu di dago bakar beket baget janji bakal sauyunan tepung rempu jajatuh rejeng jajantung awar jadi hiji ngaruntui rebuah kau ricit namanu jeung seorna angin melit asih gahariri oyak nadahan gusikeun rema panangan silih cepel lempang mapai kaedahan dagok bakar dekakeun kapangantenan dagok bakar beket baget da ingetan cek beja cenah cek beja dagok bakar gadekahan beja cenah cek beja dagok bakar gantingaran kuring wakca kahaja areng balakang sugan angin bajakeun nepikeun sora bagbejakeun kaguhan nu basa eta jeung manehna kuring waksa aya di tempat ngumara